Kamana tas ya orang? Hafal tuh tempat ulinu enakan gitu daerah dia. Teuing euy wing geus can apal. Kala urang neangan heula ka korannya. Ya. Mana kan apa naon? Keur neangan jam ulin. Lokasi Geus meunang. encan. Guru atuh sok saya can kaburu berang. Aya yo, aya nu ka Kampung Sawah, Panjalu, Situangi. Nu mana tah? Mana kemana ya? Gara halus kene ka Kampung Sawah. Kampung Sawah we. Ini enakannya. Deket deh ke dia. Di mana sih kawalinya? Kawali. Yang geus ya. Ya tuh Iya kan kan? itu. Duh, nah atuh mah nya geus ek indit. Pan urang karek datang, lapar deui. Lah, kayak wae dahar mah di ditu lah kaburu berang ieu waktu. Nyan ya. Oi, ilu atuh tungguan. Enggak mang, tungguan. Oke, kadang deui. Assalamualaikum. Geus aya lah berang, si Aweng geus telepon cikene. Ka Kawali. Awen geus dikawali ka cenah. Heeh, nungguan. Si ketung ge tadi keur di jalan cenah teh serlok geus di ditu. Oh ya udah. Buat bayar kabur berang. Nah, orang karek datang da harga encan kudu mayar. Nah, kan maneh nu loba duit. Nah, kemarin kakaratos disunat loba nu nyecetnya si eta. Ih. Bodor. Geus teh. Kayu berang mah bayarnya Kade. Heeh. Sabar orang. Obatan siap. 5.000 per orang. Dan 20. Jangan 20. Mana ya? TJ atuh. Cet. Mantap. Entar nanti nuhun. Mohon saudara. Enaknya tempat mah. Yang private gak bisa ya mah. Sana naik priwet tah. Orang datang. Ada. Ayo. Tapi semoga orang itu. Buat atuh cang parato. Ayo. Ayo. Pang motokeun. Ari si ketum ka mana? Ning ka mana ti tadi eueuh? Telepon geus katanya hok. Coba we. Telepon. Halus pisan ieu teh pemandanganna. Hari si ketemu di mana? Iya. Coba. Gara-gara cong telepon buah nyasar Polres teh nyasar ka Imah Rangda. Heueuh. Coba ajaran sama telepon. Tum, di mana? Urang geus nepi. Di hareup. Atuh ka dieu. Maunya teh nyaho. Jemput. Siapa tuh? Kayak urang si Aweng titah ka hareup. Wah, panas aing mah. Sakedeung atuh karunya Aku mah keur hideung, tambah hideung di papanasan. Sakedeung.
Awengna ke mana tuh? Assalamualaikum. Salam. Salam. Naon si Aweng? Si Awengna ke mana? Tante Si Aweng? Heeh. Di tanah yang kahareup. Nanya. Oh. Oh, Banyak sok di nagalengan. Karang teh mah. jeung sebenarnya galengan. Oh, udah. Tepanggil tadi ge. Ya tadi tuh si eta tadi teh yang. Tadi. Tadi kok orang titah neang si neang ente kasih si Aweng teh kahareup. Oh. Tah di meureun Budak teh. ngobrol jeung Mbak Ancet. Tadi orang nempas ya. Nuker ngobrol jeung Mbak Ancet teh. Sebenarnya eta mah. Heeh. Coba lain sih eta. Kayak gemoli lah kayak jong lagi. Dan meureun jangan kereangan rangda. Nah kemana heula maneh? Dingli lapisan. Tuh, hampura tadi biasa jalanna aya ucing kawinan. Ya, ucing kawinan di tol. Heeh, anjir. Ucing geus kawin, nya orang jomblo wae. Kalau nyebutkan jomblo ada orang kayak kieu keneh euy. Ada orang mulai sarokan yang mana, mana buku deui akut. Aduh. Geus saya taeun ieu mah euy. Nya lain keur foto-foto. Aya tuh cang foto tuh. Pang fotokeun atuh. Muah orang calon sak tadi. Kurang we teh. Ujung tuh taduaan teh Heuh foto-foto. taduan biasana ge awewe nu sok foto-foto ge. Udah Capek. Teu bisa foto-foto tuh orang mah. Liur. Geus we kieu we. Nggak sayang manuk. Ya orang mah ngeplog si Aweng kan, si Aweng lah ka mana ieu teh? Cang foto tuh cang nyeleung-leung, Tah heueuh tah jelengleum di ditu tuh. Kadengan nganak. cang anakan. Itu cukup ada foto-foto. Jung doang Jung. Foto Jung. Dadah Jung, foto mah. Di mana nya fotonya? Di situ ada tuh. Di situ. Lihat mana? Ye, udang ya, mana mah ulin teh ka kasare. Tunduh euy. Terus begadang. Enggak ada. Heeh. Bang sare jam sabaraha di? Jam 8. Jam 8 lain ke begadang. Nah, pokoknya mah tunduh ayo sare we Jam pokoknya. 11 kabukir teh pelor mana mana. Ngapal molor. Sare we lah urang mah. Arting lah. Hei, mana di mana? Ade. Berarti hareup neangan maneh orang teh. Nah, jangan di mana? Udah coba panggil tadi ke orang mah. Mereka mana heula tadi? Terus langsung ke dia. Urang langsung ka ditu neangan ka hareup. Mana Sulak nya? cileuk. Bang, mana jangan laranda mah. Aing. Tah, sih tah ulang tah. Yo, udang ek ulin ek sare dia teh. Aing mah ganggu wae. Tunduh. Kurang neangan janda gua. Kampung. Sare wae. Mana mah kabukir karanda apa jeung enggak. Ya saya ngeplog mah. Ayo. Nah, ayo. Ayo. Ngeplog ya orang siap-siap heula euy. Ayo. Yo. Oke, sok heula. Orang siap-siap heula ya. Alus tak? Lumayan. Ulah jeung tuh nak sakali deh. Oke lur, mungkin cukup sekian nih vlog dari kita hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tom. Hei. Apa. Oke, pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe GPS Ciamis Channel. Oke, terima kasih. Dadah. Burung na kupu-kupu na ka bawa. Ayo. Alus. Ganti dia. Iya ya. Tapi mana yang barang? Belah kayak di itu. Iya di luhur dia teh. Kakinya Kayaknya tahu apa. Tadi di dianya. tadi ya katanya. Hari tadi mana kunan ngah ulang? Ya, awewe euy geulis. Di mana gitu awewena?
Itu dia tuh. Saha kan? Teu hafal saha mah. Kenalan. Ya heula kenalan. Nah, atuh sampeurkeun. Heula atuh euy butuh ancang-ancang heula urang euy. Kade poho mau batu bisi mulas. Mulos emang naik ke mana urang? Bisi aya di jalan. Jangan selalu urang nyamperkeun heula. Oh, sing suksesnya. Daguan heuh. Heeh. Oh, hidup jomblo. Punten Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha? Kunaon, A? Sehat? Henteu Neng. Sehat Neng. Pada diantar ku Neng ke dokter? Henteu Neng. Teu dah. Tapi terus hari tua nya. Aneh, kunaonnya jalmi itu langsung ihwe lah. Aduh. Capek euy. Gawe teh sare jeung sare we. Tadi teh. Telah hantar saya apa? Mana? Beres foto-foto? Beres atuh. Jam Halus tuh. Lumayan. Halus meureun. Halus pot nama. Jam 2 euy. Weh. Ini pulang. Ya atuh. Si eta mah teu bisa di ieu. Karena kayak gini pahit. Di gudagan oge. Di gampang kulaleur tuh ya. Saya juga nusana. Ini sih. Ya. Nanti jelasnya. Ya, nanti kan udah. Sohon kan udah. 2 hours later. Minggu sore euy. Ada barudak Kandi. Duh, ai buat ditinggalkeun. Balik. Euy, tungguan.